kumaha tuh jadi ayo sakumaha jadina bara duit teh sok kan teh Mang Dedeng bayang bara geus sakitu urang kitu teh sabaraha jigau lah panjang ulah jigo atuh berapa 70 keras cuma 70 cenah jigau anjing cuma paling ge hiji kalapa ge 1000 1000 ku murah heuh lah enak fix urang arek ka sijajat lah jual sekin ge baraha pik teh 70 ge kurang ka dede lah nya awas ya tebalik goblok mah tolong oke oh aing kelapa heula kedeuk Secem. Sarecemna euy. Sarecemna. Anjing tahun meuli teh. Sacem. Montong heula tuh salib aing deui ieu dia. Wah, goblok eta ku aing geus tolong. Geus. Ta ieu hari patulan wae. Aduh, keula men sakedeung men. Wah, Kabur modar nu aing tah. aduh anjing paen aing goblok. Sia sih. Tolol. Parah bener. Deh, mulai dia. Mas dendam ya. Sacem. Sacem nang mang, woi. Marahin kagak. Mang euy. Maaf. Ieu teh kemarin li sia cimol ieu. Jeung walami ngeunah sia. Ngadeuleuh sia dewek kenal goblok. Nangil wana tuh urang. Risi gara-gara sia goblok ieu aing modal. Ini kuliah oleh. Jualan teh kumaha cenah? Goblok sia mah ini. Ganggu wae dewek kenal wae. Ceci main kuliahnya aing keur butuh duit. Astagfirullah. Ini. Mau teu buka duit, beak duitna. Sia we lah. Enar deh. Goblok. Sia. Borok bongkong main game teh. Teu pirang beli cecim ka dewek meneh ngomong. Teu gua duit mah ngomong harus tekehead. Goblok gara-gara tukang secim dewek jadi modar. Aduh, pahe we kopi aing. Deui astagfirullah. Parah bener suku aing. Aduh. Lapor ya tuh kopi teh aing. Lah, meuli hijina deh. Meuli deui aduh. Gara-gara tukang secim ieu tinggal kumaha ge. Oh iya lah. Ayo padau aing. Kurang mana kita udah jualan teh. Teh nyaho aing karena deuleu eta jelema. Sekali-kali mau orang panggolan lah. Kamu ku aing mah pegat dia tukang secim. Wah, jual kuaing sejajat pengen tuh bisa naik dah kumaha. Ada hari Minggu ada naik delma istimewa ku duduk di muka ikut kita kuda teh ngurung wae ulah itulah Iya, perfect. ya mengenai kenal deh didinya
Yang naon? Ih biasa tadi mereka lah kelapa. Gunung naik nah pangalakan kelapa tuh. Nerit deh, Dadeng. Lu karak juk mah ngarang paling. Ah, wanding kalapa lagi di tempat lagi kieu. Ya kumaha sosok. Terbalik. Mah aya 70 mangan tuh. Aya terus ajakeun we atuh teh calem. Ah, goblok mang Dadeng mah. Kumaha setuju teh jelema setuju aing. Ini telah ngajual secim kasih jajat ye. Kumaha tuh? Jadi. Jadi ayo. Sakumaha jadina? Beradu duit teh kan teh. Mang Dadeng mayang bara. Terus kitu meureun. Kitu teh sabaraha? Jigau. Padilan Jual jigo atuh. baraha? 70. Keras cuma 70 cenah. Jigau anjing cuma paling ge hiji kalapa ge 1000. 1000 kan kumurah. Heulah enak fix. Anu urang arek ka si jajat lah menjual secim ye. Baraha pik teh? 70 ge kurang ka dede lah nya. Benangan da teh. Lain. Oh. Wah, sia teu balik goblok masalah. Oh, aing kelapa heula sakedeug. Ah. Ah, si goblok Dadeng mah teu kieu. Kira-kira kelapa kieu aing kudu ditaekannya. Jangkung geuningan euy. Aduh, ribu aing. Paksa ieu mah. Kene gitu. Duit geus beak, stok beak geus beak, pusing. Onan duit lu itu lo gila kene da sabarang. Apa dewe gitu. Waduh, bahaya itu juga. Cerita sate ngalah kelapa urang he. Turun Mas ya. Kalau mang awas mang. Anjing ngeri cangking aing euy. Aduh. Dari mana kita sah ngalah kelapa urang? Ah, mang dirinya euy. Ieu teh urang kelapa teh. Ada orang mau. Mah itu kelapa urang. Euy, mah apa? Kelapa urang ieu teh. Heeh, tah anu bogana. Urang. Oh, lu Ayo ka mana ngalah kelapa urang? Tadi si Dadeng lewat. Tak ka dewek diberian 70.000. Ah, dia teh geus bugut di Magelo. Oh, si Dadeng mah. Apan meureun jelema stres si Dadeng mah. Lain we bawa jalan dewek kita teh. Takan tanya heula ieu kalapa saha, gampang kalah wae. Ai maneh. Balik sini itu balik. Balik. Wanianan kalau kalapa deh. Budak teh kalau kalapa deh. Kalapa deh padi teh mun. Mang, naon sia balik deui, Ket? Kurang deh, Mang. Saya. Ye. Keren teh. Ah, biasa, Pak. Saya telepon. Ngarit jeung parap naon sih teh. Tapi, wah. Hade wae atuh euy. Ngomong mah kejual we. Pada sabaraha eta? Igau. Juli lah. Wah, saya mau jadi segitu mah. Kadang ngejual saja mesti jajatnya kita diri ke dede berarti heuh. Dulu siap. Beng, menang beng. Lain, eta domong separapan can. Separapan lah tulis ngarit. Kita makan dulu aingnya jadi lemat teh. Cung ngarit atuh segera. Benanda. Sukeun. Para banda doma cik lah. Ang camut traktor ke heads ke kan cerita sakit oge. Nih. Tuntu we sia. Doraka sia tak kalau kitu ke heads. Bruh. aing ditahan. Oh, bapak tuh. Car HP. Ton.
orang. Kita kia jual secim lah. Paraha we kerebutuh duit urang. Yang menang bener di mana teh? Menang bener panen dia. Panen siang buka kebun kayak Alhamdulillah boga. kayak katipu di wae nyamung. Moal atuh he sok keur. Mung ini tidak. Sanggeuk aing deng. Iki mah boceng lah kena naon. Main kuna naon aing bingung ngajualna kudu ka saha. Sok lah mingkirek kewe na mah. Atuh sama ka kota je intikna tuh. Da laku nu kieu jeung non, jeung sayur mah kong pake mie ayam. Aing ji kieu mau maneh mau kalah sama deng ku ini beuli. Karak hiji cobaan ge daek aingna ku mau beli kalapan HD mah. Aya kalau pemajat didek kamet kayaknya mun bisa mah da si Salim nu ngalah teh teh mun salah mah aya jumangar bisa arek kejadikeun ayeuna hayu moal bagi rumah arek tinggal liang atuh kalapan geus aya kalapan mah Ke bawa lah we kena. Breng dia breng. Oh, ini tak itu. Teh. On. Breng. Mantap. tadi Deng teh menuju ngomong si Dadeng. ngalah kelapa di itu jumangar nu Keweng teh lah, geng jeung urang we bareng-bareng bae. Teu lah we teu lah. Boga. Ya wes nah. Oh, semua geurin. Mun saade bleng eta nu diacak-acak si Dadeng. Teuing. Ngobrol geus eta. Tipu hidupna teh. Sampeukeun lah si ngadat. Aduh capek ini gara-gara tukang kelapa dah. Ngeri je banget aing ieu tuh. Gara-gara si Dadeng ieu kelakon goblok dah. Aing mah tolol. Sabar rencari hulu anjing. itulah Lim eta kunaon eta beungeut Kabut tadi. coba di mana Pak kelapa. Beres ya mah. kelapana geus turun Turun. 50 turun ku aing dilewihan ya mah. Mana ditna? laku cuma duit Goblok atuh. laku Kajual naon kieu teh telaku goblok. asal aja goblok cek poe geus laku kalapana karek 10.000 duit tah mimpi sia. mana kelapa teh waduh bisa mah goblok aing wah bener mah wajar mah geus turun cenah goblok waduh Salim woi Tuh, si Dadeng. Gablok Dadeng. Deng nengeuna deng. cek si Salim kalapa geus turun cenah dieu Nyaho teh kalapa saha? kalapa sagra ieu Itu kalapa orang mananan. Maksudna ente kalapa orang. teuing teu ieu kalapa urang Kalapa orang ieu mah. Geura sok nanyakeun ka batur nu bogana urang ieu mah. Dari mana ngajual terus saha we? Sinting dasar sia. Cengkreu.